Jangan akan cuma apa-apa lo Gusti Kulan. Mugi akan tampi kalian kapingahan Gusti. Diterima. Wah, turun atuh. Aya pikir dana udah Gusti Kulan. Ngomong teh. Selebongan. Daguan-daguan. Oh saya bangga Gusti. Alhamdulillah. Gini ngaya maneh. Aji goblok. Eta irung. Liang irung jadi. Karebeh kita. Gusti nu agung sia. Paingan aing deket sia eungap. Oksigen aing kesedot ku sia. Allahu Akbar ya Rabbi irung nadi. Teu kagok ke teleang irung segede kieu. Sia teleang irung hong. Tong ngahena ka batur goblok ya teh. Anjing. Dina jero irung aya kalajengking. Lain kala jengking bulu irung. Banyak gede-gede coy. Kabayang sih lamun nyingsring. Sekali nyingsring teh 3 emer polo anjing. Aduh, aing hayang nyaho. Inung sia keur nyiram hayang naon anjing. Hayang ngaleg-leguha. Bener-bener teuing puas. Ya, aing nanyakeun ka maneh, sia lamun ngorong kunaon? Da ku curug ngalogor anjing. Aing lamun ngorong heuh, denge ku sia naon? Ku singkup. Eta. Puas. Dan urut kena. Kunaon mana cek utung-utan? Hah? Aya nu nyurung-nyurung Gusti. Allahu Akbar. Paingan sia teh angin bau korong. Ngagelebuk gitu. Ngagelebuk tah irung sia. Nah tuh sia cicing diharap. Sia ngajedogna beh ditu. Jadi tukang we si teh. Irung seperti kitu teh si teh. Rumah teh bisa rumah sakeun maneh. Wah, anjing mah balik dewa. Babaturan aing meni eueuh nu normal. Si ieu irungna gede, si ieu cilina pongpet anjing. Aing nyaho budeg goblok. Mah balik anjing. Tadi nama hayang geuna hirup di dunia teh ya si bahasa murad jadi deui aing ieu. Heeh. Oh, budeg anjing budeg. Budak. Aduh. Api-api ngalamun. Oh. Padahal dina jero ceuli teh guru. Aya desa. Alah, Naon jajarian? budeg anjing tebo. Biasanya mah kaing nanyakeun saha nu maot anjing. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan tutut tinggalengna ku sia. Kira tebo. Bisi majarkeun Anu bener budak. tingali. Wey. Galieukna ka itu. Alah. Nyangakeun si mapangabaktos Gusti diterima. Kulantun cek aing oge. Kulan cenah. Alah naon kadenge nasi juri ge nya. Heeh. Tong dijawab Gusti percuma da capek-capek. Mending meser obeng we. Kuraon obeng rajog ceulina tuman. Cenah ngemplong. Nyangakeun si mapangabaktos Gusti, ae ditarima sia teh. Naonana iya. Naonana. Kemun asup pada celina teh. Sagedeng-deng marong ka aing nya minta tulung. Ngare-hare. Acan gela geranya gera. Ayo. Aku menunggumu. Jangan lama-lama. Elgio. Lihat mama. Ciluk.
Wah, Awe marong. ngarana LGO. Bapana LPG anjing. Ya itu. Aduh, aing teh sok lalajur dina YouTube. Apal aing mah teu tadi anjing. Sungut siap bu bangke. Sungut siap bu bangke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungut bu bangke, alhamdulillah. Naon kadenge nasi juring. Alhamdulillah, atuh da abdi ge tadi nonton. Nonton naon anjing? Aing mah lain urusan nonton. Sungut siap bu bangke. Is kembang api. Lisial lajok kembang api. Is tadi alhamdulillah di si babdi. Tapi aneh kembang api teh ongko cing baru renyai. Tapi teh di sarada. Ya di goblok. Jigana meureun kembang api teh basah. Lain kembang api basah jeung. Ceuli siap pongpet. Ih anyar. Ceuli sia nu basah. Is ceuk palurah oge anyar. Anyar dari kembang api teh. Acing palulinya mah kaluhur, palunya parasat. Tapi di denge-denge teh dawa nu disada. Biasana papan ngapi teh bledug. Ieu mah hare-hare we. Sepi kembang api teh. Oh, panginten eta nu disebut kembang api silent dan gitu panginten. Kembang apinya getar saja. Lain kembang api silent, ceuli sia nu silent anjing. Tapi nabi teh oh mode getar menurutnya. Kembang api na mode getar. Nya alhamdulillah jeung naon. Nu penting mah ka urang bisa nempo sagala rupa ge pan urang teh kudu disyukurkeun lin. Masya Allah anjing, amin mudah-mudahan. Sia katerangan lamun urang nyukurkeun nikmat ti kami pasti eta nikmat bakal tambah deui. Tapi lamun urang teh nyukurkeun nikmat ti kami azab kami anu leuwih peurih. Nya bener. Bulan, sia mohon. Alhamdulillah pada apa manggedengan eta. Naonana? Masantren baheula. Alhamdulillah saya tikeun mas bulan. Sia mohon. Di Kobong bulan abdi teh kula kenging sabaraha 3 tahun. Naonana? Sia mohon. Keluar SMA, naon bulan? Kobong. Di Kobong, lain di Kobok. Di Kobok mah teu eta mah beda deui. Nah, bulan, nah sumohon. Tuh, naonana? Da eta pisan. Salah sahijinya eta pikeun bebenteng kaimanan jeung katakwaan ka Allah teh yen budak-budak urang teh kudu dipasantrenkeun. Nah, bulan, sumohon. Yaktos pisan. Sumohon bulan. Oh, ari mawa daheur mah teh imah, kastrol. Biasa alat-alat dahat kalonana katel dibawa. Bulan? Beas. Saya naonana? Kitu hiji-hiji narosna belieur ya. Awan nu ngomong aja.